ihfadillah yahfaduka. Jaga ku anjeun Allah. Naon kudu dijaga ku anjeun teh hak Allah. Nah, nu tadi mah parentah Allah nu kedah dijaga kurang teh. Nu kadua mah nu kedah dijaga kurang teh hak Allah. Nu tadi mah kewajiban urang ka Gusti Allah. Ieu mah Allah ngagaduhan hak. Naon hak Allah teh? Hiji tauhidullah. Naon tauhidullah teh? Ngaesakeun Gusti Allah. Mangerangan teh ka Allah hungkul. Allah mah teu ridoeun dibujangkeun, diduakeun. Bujeng-bujeng 3 4 diduakeun we Allah mah teu ridoeun. Mantap dina sagala aktivitas teh urang sadayana Allah heula. Ka Allah heula. Sagala rupi urang ibadah teh ka Allah heula. Tauhid heula ka Gusti Allah teh. Teu aya anu ngamulak malikeun kana sagala rupi iwal ti Gusti Allah. Teu aya anu minterkeun iwal ti Gusti Allah. Teu aya naikeun pangkat iwal ti Gusti Allah. Teu aya nu masan rezeki iwal ti Gusti Allah. Teu aya madamangakeun iwal ti Gusti Allah. Allah we sadayana. Teu aya oge naon-naon kajabi Gusti Allah. Nu mawi dina sagala aktivitas urang keseharian urang kadang kawis sok ngaleungitkeun Allah nah, ibu teh tuang alhamdulillah Gusti tuang teh wareg gara-gara naon wareg teh gara-gara sangu Allah mah teu leungit teu sakedik jalmi anu tutuang tu wareg-wareg tuh aja jadi lain gara-gara sangu naon Allah we teu damang urang teh ngaleueut bodrek alhamdulillah damang gara-gara bodrek eta teh cariosan eta teh lamun teh mah sok sanaos henteu disebatas sirik kopi tapi lamun kalami-kalamian teh pate kadan eta jadi mengkol ka Gusti Allah teh gara-gara ka dokter anu jadi nu ngadamangkeun teh dokter Allah na teh leungit jadi ka Allah heula nembe ka makhluk janten kadah nauhidkeun heula Allah eta teh hak Allah satacan urang nyungkeun tulung ka makhluk ibu bade angkatan hayang ngejagi ieu teh bumi teh ulah waka nitip ka tatangga ulah nitip ka Pak RT heula ka Pak Hansip titipkeun heula ka Gusti Allah Gusti abdi teh bade mulang abdi teh Gusti abdi mah orang seberang rek ali rek naon bade uwi heula abdi teh nitip Gusti ieu naon ieu bumi pangjagikeun tah misalnya ibu bade angkat ibadah umroh Gusti nitip pun anak abdi jeung saroge rek angkat umroh gitu titipkeun heula ka Gusti Allah saatos titip ka Gusti Allah nembe nitip ka jalmi Pak RT kata tangi ibu-ibu nitipnya abdi rek ngalaksanakeun ibadah umroh nitip ieu bumi nitip keluarga gitu aja enembe ulah waka nitipkeun ka jalmi sadacan nitipkeun ka Gusti Allah habeta tauhidullah teh ngaesakeun anu bisa nulungan teh iwal ti Gusti Allah urang gerak hirup oge ku Allah ari minta tulung ka jelema dadeun dina urang-urang minta eta ge ka jalmi heula datang ka Gusti Allah heula ngaturkeun nuhun teh ka jalmi heula we hatur nuhun alhamdulillah manda poho ya janten eta hak Allah teh Allah mah kedah ditauhidkeun teu kenging ngamusyrikeun ka Gusti